Ampun. Semah pangabaktos anu nuhun dawala kumaha heula ge diukra sae ulah Pak semah pangabaktos konyuk Bapak semah abdi aya dina dampal sampean panjenengan Bapak beda ieu mah saurang nuhun jang anak Bapak anu soleh iwati silaing we anu sok nyembah ka dewek teh anu tunggu taat ka Bapak anu nyenangkeun kana hate makan sumidu Kajang Sumidu nyaho lah meuli hate Bapak hayang menang warisan gede euy lamun hayang warisan mah heeh diuk silaing jang sae Pak naon melong nyanggakeun semah pangabaktos kaunyuk Raka Prabu Cepot aduh lingih yai abong di jalanan sia tong heureuy atuh sia teh jang turun gunung unggah gunung nya naon tah lalung saya kieu deuleu heunya pasti atuh ari kitu mah tuh nitip gado sakedeung nyape kado kieu tuh nah kawas lain ka kakak sia teh dina lain daun awi lain leungeun kede anu rada cangkeul mah pasti kangen eta kumaha papayungan nitip leungeun kede sakedeung dokenya nepi ka au kacemplakan pisan sia ka aing srewe di dasirahna tuh eta rendah hideung menang deui begini awas kaedana sobol sopanjang asal ngaroyong ka jalan sono ngajak sono panggi jalan mapapayunganana aduh dibeunang liwai kata hujan kumaha nulunganana sangka ulah kaedanan cabeureun caideun kaedan beki begini awas lawas kaedan kaso pondok kaso panjang kaso ke jalan sono mondok sono nganjang sono patepang di jalan eta rende hideung topai solintangan beki lawas kaedan nanti hayang ngisi dikuburkeun maksudna tong ngalonyeng we hareup tunungan teh bisa dikampret sia teh era ada pendudungan masih adaptasi Obalean pang alus najan di kantun kasaean mau amusna eta kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyong kaja sono pondok sono nganjang mun hirup sewangan lepas tina sapeung keutang moal pangika teunangan tangtu nyorang kahancuran eta melaksaga palintang babalean pangalus sanajan di kantung ngarang kasaean moal inai sabadara siang
tenangan papalean pangalus sanajan dikantungan kasayang walmus sopanok Ai kalah ka hareureuy nanaonna ngono sangaja ono patepan hujan lain daun awi lanca bering di taman lain-lain bagja diri bagja dengan bagera Kesasanglet gitu. dina langan kita melaksaka paling tangan sanajan di kantung ngaran naon Pak kahayang teh tong hareureuy Adaptasi. ieu teh hareupeun saha Kudu adaptasi bisa tumpah-tumpah. sing bisa pamawana sasaku lanceuk Tadi teh ieu deui adina sarwana saling bejaan dina kasalan teh saling elingan. kajedok naon siling teh naon biar noya kaing nyo Pas pisan. acan Kapangi. nembe ge bade abdi mah sia Ini mah bade. moal teh sia pamana teh ih nah kumaha sia teh Cetak. heh Cetak. ah teu mungkin be ih coba saya nyendrukeun ka kolot kabina-bina ting sia begitu ai Aduh. ai Aduh wani si Dudu. sudah geus galieup Aduh. cucung ik sia Waduh cenah ku kana. kabina-bina teuing selain teh melaksakan palintang sanajan di kantung lain daun awi baca bareng di tawer lain bagja diri bagja dengan di bandara rumah papayungan pulang ka hujan edan terdehideung kayak ulang tangan beki hebe beki dina Dileret diem. awas kaedanan nepi hirup ka sewangan Tangtung. pasti nasabah moal panggih katenangan Diem deui wae jis di garep tutu. kehancuran melaksanakan tangan papalean pangalus sanajan di kantung ngaran kasaean moal muskan rondo tak sopannya
Curing sia. Kabawakeun. Jadi kabawakeun aing na. Sia tuh lu. Baru ke bajidoran. Sugan teh teu mantap kitu. Renda kaya sulam beki Asion kudu wana matuan. lawas kaedan Nyumput teh leuh. melaksana palintangan papalean pangalusna sanajan di kantungaran asaya Gitu-gitu, deui. Kebelan sewangan pastina saban tekan Sok sia. Pika kitu-kitu na kalau budak. Kagarelo. Kabina-bina teuing sudah. Tadinya we gua pembeli goge geut lah. Sampai tadi ganggu ku barudak. Pak, naon? dia Sudi ah. Tadi ieu. Sudi. aya ka era oleh Oh daerah orang Mung. mumul Geus. Riwayat tuh sia teh. di mana dah heurina teh. Numuruhan moal aya bena ge. Syawya teh kulan. Etang-etang ngembangkeun bakat. Bakat kunaon Kang? wahai Nah eureun eueuh batur ah. Era meureun euy.